Sebut nage eta sinden bekeh bibi baheula. Naon sinden bekeh anjing. Please kos. Emang kitu nu gelo mah teh konsepna lain pupujian set pangerokeun aing mo. Naon di Brad? Asup anjing. Asup angin atuh mo. Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Bi urang ngadengi ti batur ieu. Ceunah bibi teh baheula mah sinden bener teh. Bener atuh A. Aslina lain waduh. Asli kacida malah sebut nage eta sinden bekeh bibi baheula. Naon sinden bekeh anjing. Sinden beken meureun bi. Sinden beken. Sinden bekeh cenah nya. Eta baheula bibi. Osok mawakeun lagu naon wae eta tah lagu sinden. Poho deui paling ge lagu ieu ya entok mulang kitu geuning. Terus Menjair mundur. Terus ekek naon? Kode tak? ekek pae. Tah heuh ekek paeh. Paling tutup ku lagu ieu tilindog celentong A. Ke araraneh ieu nya lagu buhun anjir. Luar biasa budak ayeuna mah arapaleun anjir. Ai karemong kaya sok dibawakeun ku bibi. Lah tara A lah. Eta sugan bangbung hideung. Osok. Bung deh lah banu kasurupan osok. Nya. Nah atuh maki jeung eureun ayeuna pan bibi ngora keneh. Rudet asok pada nyolokan bujur dina panggung make nyere. Manya. Anjing celokan. Arariseng mun barudaknya. Nya. Eta cing bibi sugan saha ingat keneh itu barudak nu sok nyolokan teh hanapeun panggung eta. Ah palingnya si Kosim, si Aceng, si Emo pemiluan di osok. Pasti si eta. Kalau mun aya aing ge pasti aing ngiluan. Kebayang we colokan kieu nya sarajet bujurnya nya. Nya samenyon etaan ge gini A. Parah. Bener. Daripada dirojokan gitu mending pangsiu deui bija. Heuh lah. Bener. Hah, bisa wae ya ekek pae ya. Lain Brad. Kosima sok salut bener kan gelo euy. Geura bayangkeun ku didinya. Leuleumpangannya tara make sendal. Sare di mana wae. Tara mandi. Ting padahal mun Kosima nya duduk manis ya di imah ngopi udud. Pupujian teuing kikituan nya. Pupujian cenah. Please kos. Emang kitu nu gelo mah teh konsepna lain pupujian teh. Ieu pan nu gelo mah carita naon ge eta teh nu gelo teh anjir gering. Jiwa jeung ragana teh geus gering teh teh kos. Lain pupujian anjir. Parah Kosim ieu. Lain Brad. Engke mah geura cobaan si saroceng nian. Tita latihan jadi nu gelo sebulan we geura. Nah, isi Kosim ieu ampun teh aya maneh delaka teuing teh ka babaturan. Yeuh, kitu-kitu ge anjir si saroceng teh pan babaturan teh Kosim. Ieu cobaan mending ge ku maneh cek aing mah cobaan. Saminggu wae mah jadi nu gelo latihan maneh. Leuleumpangan ka bubuligir bari nyeker. Papanggih jeung tiang listrik tanya ku maneh. Ajak obrol. Sok saminggu cobaan ku maneh tong aku si saroceng teh. Parah si Kosim ieu ampun teuing. Hah, bisa wae ieu ya keuyeub leuleus ya. Aing bahaya ieu momo euy. Pangerokeun aing mo. Naon di Brad? Asup anjing. Asup angin atuh mo. Asup angin aing teu raban ge mah. Pangerokeun aing mo. Heuh sok. Udud sabungkusnya. Anger aing saremo ieu ampun teh jeung baturan ni hitungan. Heueuh ku aing ge pangwalikeun garpit sabungkus. Ulah garpit atuh Brad, teu main pisan. Hayang naon atuh maneh ninculak teh ieu? Minimal jarcok atulah. Jarcok wae ge pangwalikeun. Pasaan mahalan garpit anjir jeung jarcok oge da. Sok bro. Pake naon atuh leuleueurna?
Kucido atau minyak angin sih teh saremo. Minyak angin tuh minta kasih teteh. Ih, bro. angin. Heeh. Sok Kak, orang mah teu ngarti minyak angin sih, Brad. naon deui atuh saremo. Ai minyak kalapa kan tina kalapanya. Heeh. Minyak kemiri tina kemiri. Ya heeh. Minyak zaitun tina buah zaitun. Oh. Terus ieu minyak angin tina naon, Brad? Anjing saremo ieu rek ngerok oge nih kuat kalau ba ekstra anjir. Ya minyak angin mah tina bekok sih teh. Tina bekok. Heeh, tina bekok. Kumahakeun, Brad? Disuling, abuskeun kana botol prot, itu tutupan fermentasi euy. Gitu anjir. Bekok colok bisa tuh, Brad. Yang sia bekok colok mah. Gila teh anjir aing hayang dikerok, ya ampun aing. Aing keburu ku angin duduk ieu mah. Hah, bisa wae ieu ya anjir jojodog modal ya. Ai kamari mere permen karet naon di. Kumaha gitu? Nih ada kacida geuning. Bibi ngadaharna 2 meureunnan sekaligus nya. Heeh. Nya heueuh atuh ya di mana-mana ge anjir nu karetna 2 mah lada. Guys. Hiji-hiji atuh ngadaharna kumaha atuh dipicen permen karetna nya? Ah henteu nya di dahar we jeung gehu. Anjing cek aing nya cerdas bibi aing anjing. Dan permen karet jeung gehu cenah. Yang bala-bala sekalian itu. Hah, bisa wae ya tutuk oncom ya. Ceng aya didinya geus sabaraha tahun eta. Bisnis sapu nyere gitu. Geus aya 5 tahunna, Brad. Oh. Ku aing di Bandungan oge anjir nih lila maneh didinya. Kaharti deui eta dina sapu nyere. Kaharti, Brad, matak dikeureuh ge, Brad. Coba eta teh, Brad. Aya filosofina, Brad. Naon filosofina? Bineka Tunggal Ika, Brad. Saroceng anjir. Ya, Bineka Tunggal Ika mah disimbolkeun ku manuk Garuda. Lain ku sapu nyere sia teh. Ai maneh. Cing aing hayang nyaho ieu versi filosofi dina sapu nyere naon emang anjir? Bisa disandingkeun jeung Bineka Tunggal Ika naon? Bersatu kita teguh, Brad. Bercerai kita kawin lagi, Brad. Nying. Sia nu hayang kawin deui mah. Arah saroceng ieu. Ya, Bineka Tunggal Ika mah teh bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lain kawin deui saroceng. Marah saroceng ieu ampun teuing. Hah, bisa wae ieu keresek utah ieu.